Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng mulangkeun ka nyeri bagian ka-22. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Wahyu Adam. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Eta jelema dumadakan ngareret ka manehna tina panonna ngaruncelang ku Cipanon nu saterusna mah murubut mapai kana pipina. Sasmita, ampun, kuring menta dihampura. Nu aya di dinya arolohok malah polisi jeung direktur Bui nu rek serah tarima oge karageteun. Direktur Bui nanya ka Sasmita. Sasmita, saha eta teh? Geuning maneh wawuh. Ieu jelema teh baris ngalakonan hukuman 7 tahun. Kan tenan juragan abdi wawuh mah. Malah tila sobat abdi nya ieu pisan sararesna nu nyelakakeun ka abdi. Jawab Sasmita. Ganda ngadenge kana omongan Sasmita kitu teh nyamperkeun gog jeung ogo terus sujud hareupeun Sasmita. Bari ampun-ampunan menta dihampura. Cing pek Sasmita caritakeun ringkesna bae. Kumaha sababna pangna kitu teh? Su direktur Bui ka Sasmita. Sawios juragan da dicarioskeun oge teh aya hartosna ayeuna mah. Abdina oge parantos bade bebas ngalakonan hukumanana. Abdi salaresna nu gaduh dosana mah ganda megat caritaan Sasmita. Selain nu boga dosana nu geus nyilakakeun Sasmita teh su direktur Bui. Sumuhun abdi. Kieu gara ku abdi bade dicarioskeun. Ganda teu kudu dititah deui terus bae nyaritakeun lalakon Sasmita jeung manehna nyaritana dicokot ringkasna bae. Tapi mata kaharti ku nu araya di dinya. Bro, perpatur Sasmita ninggang cukang irung ganda. War, getihna ngucur tina liang irungna. Ganda rubuh nyuuh kana tehel rek dipino diirik tonggong ganda teh ku batur Sasmita. Tapi dihalangan ku Sasmita nu rek ngirik teh mundur deui bari pok nyarita. Tuh manyi jelema kitu mah lamun ka akang mah dipodaran wae sakalian. Jelema pengecut, penjahat, bari teu daek ngaku dosa. Ayo nyilakakeun batur deui. Hayang pangmaleskeun akang mah lamun teu mulangkeun ka nyeri teh panasaran paeh oge, ceuk Adnan batur Sasmita nu rek dibebaskeun tina hukuman. Keun wae Kang, saena urang mah ulah hayang males komo make jeung rek mulangkeun ka nyeri mah. Geuning ku manehna oge karasa ayeuna maureun hukumanana tina sagala rupa pagaweanana teh. Anggur urang mah kudu babalik pikir. Tadi saur juragan oge ulah ngalakukeun deui sagala kajahatan teh. Nu serah terima geus beres ganda terus diabuskeun ka tempat jelema nu meunang hukuman berat ka kamar gelap nu kacida pisan rupak jeung poekna. Saheula anan samemehna dioperkeun ka nu jauh ka tempat hukuman nu berat keur ngahukum jelema nu jarahat. Ari Sasmita mah geus meunang kabebasan ayana di jero Bui oge, manehna sajeroning di Bui teh geus boga jasa sababaraha kali. Geus bisa newak nu ngamuk jeung geus bisa ngabela ka babaturan nu rek jadi korban nu ngamuk di jero Bui. Manehna ayana deui di Bui Bandung teh ngadedeukeut kana bebas. Da tadi mah dioperkan sakambangan. Kakara sabulan ayana di dinya deui teh kawas anu ngahaja bae rek dipanggihkeun heula jeung ganda memeh kaluar tina pangbuian teh. 3 poe ti harita Sasmita geus aya di imahna di Pasir Kaliki keur diriung-riung ku baraya jeung tatanggana. Surat pangbebasanana pada ngarilikan bari pada nanya lalakonna. Sabulan mah manehna teu ingkah ti imahna acan daekeun udar-idar rada era keneh jeung horeameun rek ingkah ti imahna teh. Tapi ari lila-lila mah manehna ngarasa kesel hayang nyiar pagawean. Ari balik deui kana pagawean asalna mah manehna moal ditarima deui jeung bosen ongkoh digawe kitu mah Sasmita teh geus tuman kana pagawean kasar di jero Bui. Manehna ngalantung ka jalan gek bae diuk di tukang cikopi nu harita pinuh kudu keur ngaropi. Pagawe ane mernu keur ngali pigedongeun bari ngopi Sasmita ngadengekeun nu keur ngarobrol. Duh,
Lamun teu kagok mah euy ku bayaran jeung digawe kakara 2 poe ieu. Rek eureun deui digawe teh. Akang mah jang judi. Ceuk hiji jelema ngomong ka baturna. Na kunaon kitu Kang Tarma? Bogoh dipiwarang digawe di juragan lurah pasawahan jang. Digawe naon kitu Kang? Didinya mah sagawe-gawe bae jang. Macul, ngored, jeung sapiwaranganana wae ti dunungan. Akang mah resep ku bagorna nyaahan jeung karunyaan kanu leutik teh juragan lurah pasawahan nu ayeuna mah. Nah, parantos ngadambal didinya kitu Akang teh. Ari Akang mah canjang ngan tatangga anu didinya tadina mah ayeuna balik ka lembur nuturkeun pamajikanana nu matak neangan jelema nu digawe teh. Oh, panginten atuh ari kitu mah. Ongko Akang rek eureun teh rada era ku mandor jang. Heug beunang hayang Akang digawe di dieu teh. Teu sidikna saban poe Akang datang ka imah mandor hayang digawekeun teh. Sugan aya nu nganggur jeung daekeun mah jang wartosan wae ku ujang. Sasmita nu ti tadi aya di dinya milu nyarita kanu disebut Kang Tarma. Kumaha Kang upami abdi kinten-kintena ditampi kitu ku juragan lurah? Memeh ngajawab Tarma teh ngareret heula ka Sasmita kaluhur ka handap kawas nu hayang ngukur kana pagawean Sasmita diukur kana dedeganana. Nah keras kitu ujang didamel kana padamelan kasar. Kana naon oge abdi daek didamel mah Kang upami laras mah baris ditampi. Moal lugi ka teu ditampi jang asal sareng Akang ka dituna ceuk Tarma harita ka Sasmita. Sumuhun tiasa kitu Akang nganter ka abdi. Tiasa tapi engke pukul 3 jang sampur wae ka dieu nya ujang dagoan di dieu. Sae nuhun atuh Kang sateu acana oge jawab Sasmita ka Tarma. Nya ulah salahnya jang tuh geus digarawe deui batur mah. Mangga atuh jang. Mangga Kang jawab Sasmita ka Tarma nu geus indit rek digawe deui ngalikeun pigedongeun teh. Sorena Sasmita geus saged beunang dangdan tapi henteu dangdan saperti nu rek nyaba atawa sakumaha biasana pakean Sasmita ti heula. Manehna make calana pondok sontog sahandapun tuur tina lawan sandelin hideung, kaluhurna make baju kutung salur ngagandong pakaian ku samping polengna. Ngagiridig jeung Tarma nu rek mawa manehna nyiar gawe ka desa pasawahan nu ngahaja disampeur sanggeusna Tarma balik tina gawena. Pabuburit Tarma jeung Sasmita kakara terepi kulurah pasawahan diaku serta disuguhan. Sasmita kulurah pasawahan ditampa serta timimiti poe isuk kudu geus mimiti digawe. Ari Tarma mah harita keneh terus balik ka imahna. Sasmita nganuhunkeun ka Tarma, lurah pasawahan oge nganuhunkeun ka Tarma teh. Isukna Sasmita geus prak digawe macul di sawahna Bapa Lurah bubuhan tanaga nu ngora jeung geus aya pangajaran dina sejero hukuman. Ongkoh manehna mah keurna di lembur oge geus biasa digawena sugut naker tapak paculna jero jeung paham renahkeun taneuh dina ngaratakeunana. Tangtu wae Palurah sugema manahna ningali kitu teh. Harita oge dina galang katingali Palurah teh imut bari ngajanteng ningali ka Sasmita nu keur jongjon ngecruk pacul di tengah sawah. Pukul 8 geus ngageblak bebenanganana macul Sasmita teh sakotak geus beres maju kana kotakan anyar. Tika jauhan aya nu lempang dina galeng rentang-rentang hiji awewe ngora keneh benang make samping nengahan bitis di baju hejo pucuk cawu ngagandong boboko sangu di ais ku karembong batik ngajingjing teko dina caretna di kaitan cangkir keur lempang ngajugjug kana galeng nu sawahna keur dipacul ku Sasmita. Reg eta awewe teh eureun dina tunggul galeng anu rada lega parantina marab nu macul. Eta awewe memeh nurunkeun babawaanana ngajanteng heula neuteup ka tengah sawah nyidikeun kanu keur jongjon ngecruk macul. Salila-lila manehna neuteupna teh kawas nu kaget jeung kakara bae nempon nu macul kitu. Saha ieu nu macul teh? Kawas-kawas lain anu sasari kasep-kasep daekan. Urang mana jeung saha ngaranna?
aing kakaranya ho ayeuna ceuk eta awewe anu ngajanteng anteng pisan neutepna kanu keur macul di tengah sawah. Ari anu ditetepna mah henteu malire jongjon bae ngagecruk henteu nyahuan ti tadi aya nu nyerangkeun keur nyidikeun ka manehna. Gog bae si awewe teh cingogo nurunkeun babawaanana boboko jeung tekona diturunkeun kana galang, manehna nyampeurkeun ka deukeut Sasmita bari ngagero tina galang. Nu ngadamel liren heula sakedap, ieu gara tuang heula. Sasmita nu keur jongjon ngagecruk digawe ngarandeg heula, manehna ngareret ka nu keur nangtung dina galang nu ngageroan manehna. Paculna diberesihan dikasisikeun terus meresihan leungeunna ku cai tina kotakan, nyampeurkeun ka awewe anu nangtung bari nanya, ka akang kitu neng. Rada asa-asa Sasmita rek ngaakangkeun teh tadi nama manehna rek ngabasakeun abdi ngan rada era nu ditanyana awewe ngora keneh. Sumuhun ka akang, kasaha atuh ari sanes ka akang mah? Takanu sanes mah aya oge tarebi, ceuk eta awewe bari imut. Sasmita rada kaeraan dijawab kitu teh manehna unggah kana galang, lempang nuturkeun eta awewe ngajugjug kana galang nu dipake neundeun boboko sangu. Sajeroning lempang Sasmita teh rada ngaleper hatena nengjo bitis eta awewe nu bodas boborelakan kasinaran ku panon poe, jeung bujurna sakitu dempokna. Da puguh geus heubeul Sasmita teh teu ngarasa wawuh jeung awewe, ayeuna kakara manggih deui. Tapi manehna kaburu eling kana lalakonna pangna nepi ka cilaka teh lantaran cicih, terus bae manehna ngusap beungeut bari istighfar. Dina sajero hatena ngomong, lah gogoda ieu setan nu sok ngajak teu pararuguh teh, bari terus tungkul lempangna teu ngareret deui kanu lempang hareupeunana. Geus tepi kalebah teteundeunnan awewe teh eureun bari daku ngalasan sangu kana piring bari nurunkeun lawukna. Pais jambal jeung teri beunang ngabulen ku dage picung, jengkol ngora jeung sambelna mani medok naker. Bari tanggah ngareret ka Sasmita nu nangtung di hareupeunana. Sasmita oge ti tadi neuteup bae ka awewe teh, atuh ari ret awewe neuteup manehna amprok pisan dua paneuteub teh patepung. Nud Sasmita ngabalieur micen beungeut, awewe teh oge tungkul beungeutna bareureum duanana jarempe teh aya nu lemek. Dina hatena wae duanana cacarita teh pada aneh jajantungna ratug dagdikduk kawas nu rewas, tapi bari era pacampur jeung suka atoh teu aya hinggana. Jorojoy aya rasa nu ngandung asmara sir jeung bogoh niba kaduanana. Mangga atuh ieu gara tuang teu aya rencangna mah. Sasmita diuk dina galang andakak sila brak bae dahar di hareupan ku awewe teh. Kacida pisan ponyona malum capek. Ari macul mah kakara Sasmita ngarasa nikmat dahar sanguna pulen sambelna medok nu ngaladenan awewe nu sakitu denokna. Ceuk gerantes hate Sasmita. Paingan atuh ceuk nu nyarita moal tepi sanajan nu beunghar oge. Nikmatna dahar ka tukang tani mah nyanuki meureun nu abus kana basa bujangga, sawah ledok pepelakan hejo lemok, sambal medok bojo denok teh ngan hajaka lain boga sorangan. Sawahna anu batur, nu denokna oge nu batur deui. Mangga seepkeun wae Kang eta rencangna, wayahna we teu aya pikapalayeunnya, ceuk eta awewe bari mairan cai kana cangkir. Lalamunan Sasmita dina hatena asa kagebah ngajawab ka eta awewe rada gugup. Mangga sakieu oge kirang kumaha teu kinten cekapna sareng amis budi jengkolna oge ieu mah nuju raraosna. Piraku aya jengkol amis budi atuh da sanes jalmi. Sumuhun nu nyandakna panginten, jawab Sasmita rada era. Tina hatena nu keur ngalamun kabawa kana nyarita heug bae salah kana jengkol nyebut amis budi. Awewe teh seuri bari rada ngadilak ka Sasmita nu parengker ngareret ka eta awewe. Sarnud deui bae. Duanana pada ngabalieur bari tungkul awewe teh nyoot tungtung karembongna.
Saha ieu jengkol teh jenengan anak neng cek Sasmita salah pok deui bae maksudna mah rek nanyakeun jengkol ti mana tapi hatena hayang nyaho ngaranungan terkeunana jengkol mah jengkol bae atuh Kang piraku nganggo jenengan onaman manasina jalmi cek eta awewe bari seuri rada nyikikik ditungkupan ku leungeunna nah ieu bibir teh ku salah pok eta wae atuh jenengan nu nyandakna abdi mah epon dupi akang saha jenengan anak abdi oge hoyong terang cek Nyi Epon bari seuri beheungna rada ngajanggilak Sasmita akang meneng nu nyebat teh sumuhun ulah nyebat neng ka abdi mah saya oge sebat Nyai atawa ngaran abdi wae Epon teh da sanes putra munding abdi mah dieneng-eneng sok isin Sasmita geus beres daharna disambung ku nyelang heula udud nu nganteran Nyi Epon meresan wadahna geus kitu mah Sasmita teh terus bae turun deui ka sawah neruskeun hancana Nyi Epon ngais bobokona bari ngajingjing teko nu geus tinggal saeutik deui caina mangga atuh Kang dibantun heula wae ku abdi tekona sawios engke siang abdi ka dieu deui ceuk Nyi Epon bari indit ninggalkeun Sasmita geus jauh Nyi Epon mindeng ngalieu ka Sasmita kawas aya nu tinggaleun bae hatena sajana mah nu tinggaleun teh Nyi Epon pikirna ngait ka tengah sawah hayang maturan nu keur macul geus dahar tanaga Sasmita jag-jag deui digawena beuki getol bae paculeun nu tadi dihanca teh geus ngeblang hideung pinuh ku tai pacul pukul 11 leuwih sawah tilu kotak geus meh beak dihanca ku Sasmita kesangna geus cipruk masahan bajuna tina sirah tonggong jeung beungeutna ngucur kesangna meni ngoprot capek jeung panas nu geus menceran nambahan ngucurna kesang Sasmita geus ngarasa hayang reureuh tapi kagok kaburu jolman teh Nyi Epon nganteran ngopi atuh asa kabeneran pisan Sasmita hayang reureuh teh manehna api-api bae maksakeun heula Kang Sasmita liren heula ieu ngaleueut Sasmita nyamperkeun gek bae diuk dina galang bari ngocokeun leungeun mangga Kang ieu caina Nyi Epon mikeun cai ka Sasmita ku Sasmita ditampanan regot bae diinum manis selaguk cai sacangkir teh geus kosong cur deui desian ku Nyi Epon bari ngasongkeun sepancau nangka meni ngucur asak teuing cauna Kang nu mawi teh sakitu disepan oge meni hipu komo pamidi kulub panginten bieu pisan amis neng daos pisan mani kareueut jawab Sasmita ngomongna rada ngosom pinuh teuing ku sepancau dina bahamna ulah nyebat neng cek abdi oge alim disebat neng mah da sanes menak mangga atuh Nyi Epon ngaleueut Sasmita bari seuri parantos bade nanjak nembe nawaran mangga bae seepkeun da abdi masak parantos ceuk Nyi Epon Sasmita seuri koneng ngadenge caritaan Nyi Epon kitu teh kumanehna kahartieun sindir Nyi Epon nu maksudna rajin nawaran geus meh beak cenah Nyi Epon jeung Sasmita kakara sapoe oge geus wawuh kawas anu sarwana itu ieu teh salonagar malum pada geus aya pangalaman Sasmita geus heubeul ngadudana Nyi Epon nya kitu keneh salesotna ti ganda teh henteu daekeun deui boga salaki aya oge nu hayangeun ka manehna sok dijawab acan maksud boga salaki bae hatena masih keneh singsieuneun karasa keneh perih hatena ku ganda jeung ku Usman budakna nu ti ganda pondok umurna ngan ukur bubulanan bae harita oge ninggalkeun ayeuna sanggeusna sababaraha taun lalengohan amprok jeung Sasmita hatena kahudang deui lain bae katari ku rupa-rupana teuing manehna teh tapi boga hate resep ka Sasmita anu daek barang gawe boga pangharepan sugan wae ari ka jalma pantar tukang buburuhun kuli macul mah moal nyeri harita di tengah sawah Nyi Epon keur ngaladenan Sasmita nganteran ngopi sepancau geus lumrah nu digawe di sawah mah waktuna digawe teh ngan semet lohor nepi ka waktuna aya sora bedug di tajug matak aya basa buburuh ngabedug oge nyaeta sabab-sababna mah
Nyi Epon nganteran ngopina berang teuing beres ngopi teh geus kaburu lingsir panon poena geus kaburu waktu lohor manten. Atuh Sasmita rek maju deui oge kana hancaeun ku Nyi Epon dicarek. Parantos bae Kang, siang teuing. Parantos bedug geuning ieu teh. Tah geuning ka kuping sora bedug di Masjid Haji Irsad dititirkeun. Asa teu puguh nyi ari geus ngopi bat wangsul mah. Sumuhun abdina siang teuing nganteran ngopina. Urang meulih wae ayeuna mah ceuk Nyi Epon. Sasmita maresihan paculna bari ngumbah letak dina bitis jeung tuur. Nyi Epon nangtung dina galeng ditiung ku karembong. Da puguh keur meujeuhna panas nong toreng sanajan harita usum hujan oge ari keur panas poe mah. Acan paham kana jalan wangsul teh akang mah. Asa ngalangkung lembur tadi mah ka dieu teh. Sumuhun ngalangkung kampung babakan panginten. Sareng saha kitu tadi ka dieu teh. Sareng juragan lurah anjeunna anu nuduhkeun pidameleunana oge. Oh, sareng pun bapak panginten ngalangkung kadinya atuh. Ih, anak dunungan anak geuning ieu teh. Sugan teh mah lanjangna. Paingan atuh rada mencrang ceuk gerentas hate Sasmita. Mangga atuh sareng bae wangsulna biri sasab. Engke leos ka lembur batur, Nyi Epon bari seuri. Moal isin kitu diiringkeun ku nu manggul pacul. Har, naha isin ari nu nganteran ka sawah mah biasana sok nu manggul pacul nu nyeranganana oge piraku diserangan ku nu mulih ti kantor. Nyi Epon lempang ti heula ngais boboko bari ngajingjing teko dituturkeun ku Sasmita nu manggul pacul bari ngajingjing belut di tiiro ku tali. Jalana henteu mapai sawah norobos ka babakan tapi terus ka jalan jajahan. Nyi Epon ngahaja jalan kadinya. Maksudna ngaran teu panas teuing jeung rek nyimpang heula ka kebonna ngalaundeureun atuh rada ngajauhan jalanna teh. Saja jalan lempangna bari ngobrol Sasmita tambah conggah tambah wanoh bae. Bubuhan Nyi Epon geus miconggah kawas nu geus lila bae wawuh ka manehna. Lempangna geus terepi ka kebonna nu pinuh ku pepelakan ku rupa-rupa palawija jeung tangkal bubuahan. Bade ka kebon heula Kang abdi mah anteur we sakedap sok keung. Mangga, jawab Sasmita. Nyi Epon di kebonna ngundur heula kepokan jaat, kacang panjang, roai jeung waluh siam. Kumanehna diabuskeun kana boboko. Cau asa Kang Sasmita parantos ku cocodot. Bari nunjuk kana cau tanduk nu asakna geus dihakan ku cocodot. Sasmita henteu nembalan gedok bae cau teh dituar ku bedogna nu disoren. Ieu teh sadayana kagungan Rama. Kebon teh Neng. Nyi Epon teu nembalan kalah diuk dina tangkal tisuk nu ngagoler beunang nuar. Neng, kagungan juragan sadayana ieu kebon teh. Sasmita nanya deui ka Nyi Epon. Nyi Epon ditanya ku Sasmita kadua kalina oge acan bae nembalan. Bade ti payun wae atuh akang maneng. Bilih kumaonam engke caroge. Heug wae engke bendu. Ceuk Sasmita bari manggul paculna arek indit. Har, geuning pundungan akang mah. Naros ka saha kitu akang teh? Nyi Epon bari seuri. Sumuhun ka Neng. Da teu aya sasaha deui atuh. Data aya Neng di dia mah aya oge Epon nu mawi teu aya nu nembalan oge. Oh, Nyi Epon kumaha upami bendu engke caroge. Heug akang teh acan kenal sareng Raka teh bilih nyangka awon ka akang. Istri Kang Sasmita panginten bendu mah ari emut mah ka istri candak wae ka dieu nya Kang ngaran teu melang ngantunkeun. Teu payu ka awewe akang mah Nyi Epon. Ari sanes ka domba awewena mah ceuk Sasmita bari seuri. Nu laras Kang, abi mah sanes heureuy, candak wae sakantenan, pun biang oge panginten atoheun, ngaran teu ripuheun teuing anjeunna ari aya nu ngabantuan mah. Saleresna Kang Sasmita mah teu gaduh bojo nyai. Upami percanten mah parantos 5 tahun akang lelengohan teh. Nu mawi sieun bendu oge caroge nyai. Hayo bae akang disangka nembe dinten ieu akang didamelkeun ku Rama teh. Salarasna sami Kang, abdi oge lengoh. Pamageteh ka abdi mah teu aya nu daekeun. Rajeun daek nganyenyeri wungkul
Cek Nyi Epon pasemona ngadadak mesum. Waktosna kabujang se pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.